Lajeng patepang deui sareng abdi Andini Putri Aprianti dina Warta Sunda. Warta nu dibacakeun nyaeta urang Sunda jadi presiden. Aya karep di sawatara urang Sunda geusan ngadorong putra daerah terbaikna pikeun jadi pamimpin di tingkat nasional. Bahwa presiden bahwa wakilna minangka newak eta karep jabar ngagelar hiji sawala kalayan bejar diskusi bumi mencari putra terbaik jabar untuk capres. Acarana lumangsung poe Kamis tanggal 17 bulan 4 2014 Pabeberang, tepatna di Hotel Harrison Kota Bandung. Padari jeung eta hal Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan nyarankeun sangkan urang Sunda nyieun ngarancang programna. Paling henteu numurkeun Ahmad Heriawan aya dua cara nu bisa dibaladah. Kahiji, sakumna tokoh Jawa Barat kedah sapuk dina hal nangtoskeun tokoh Sunda di presidenan. Kaduana, media massa nu aya di sakuliahing Jawa Barat kedah sauyunan dina ngamunculkeun eta tokoh ka tingkat nasional cenah. Nya cenah zaman kiwari mah geus jauh bedana jeung zaman bihari. Dina mangsa bihari mah tokoh nu catetang diantara teh ngan bisa ngajejelan sirah sawatara jalma nu aya di sabunderan ungkunganana. Tapi kiwari teu cukup ku kitu, da kudu panyahoan ku bararea nu leuwih loba, utamana ngeunaan ide. Ku kitu media massa mampu ngahipnotis kamandang jalma kana naon wae nu diduduhkeun ku salah sawios tokoh, cak Ahmad Heriawan deui. Sekian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.